Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam, mudah-mudahan masuk surga. Nuntun ngejawab salam, asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, malam yang dingin ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati peristiwa di Isra dan Mi'rajnya baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sama-sama kita hormati para asatidz. Pertama, Kang Ustaz Adam Hadrami yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian, juga para asatidz yang hadir yang tidak ada catatan di sini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat Bu. Doakeun guru-guru orang sing panjang ya Bu. Panjang naon? Hayang naon anu panjang? Panjang umurna, barokah rezekina, barokah anak turunanna, barokah dunia akhiratna. Amin ya rabbal. Juga Kepala Desa Sugasari yang insya Allah ada enggak tadi? Allah, kenapa Allah? Ya Allah, bukan apa? Juga ketua DKM Musolah naon ya Bu? Nurul Huda, dan ketua panitia segenap jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya orang kumpul acara naon cenah? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, dari Isra naon Bu? Naik naon tetanggalan? Naik panggung. Isra mah lempang ti beuti. Isra eta naon cenah? Lempang ti beuti. Ari Mi'raj naik ti beuti. Jadi lamun aya jelema lempangan ti beuti eta jelema keur naon? Isra. Ya mun aya jelema beuting-beuting naik eta keur naon? Salagi urang beuting-beuting naik keur naon? Cek bahasa. Ta Isra Mi'raj teh kasimpulanna nama sholat. Baheula aya nini kolot. Aya wah nini kolot. Mana? Nini kolot umur 20 ka luhur goceng dah. Loh, berapa tuh? Berapa? Ini pangkolotna 50.000 tuh mau goceng. Mana ini pangkolotna? Tuh. Ya buru ya. Ini kalian nih. Berapa goceng? Gua ceng. 50 cenah. 50 oh. Cepet.
Mana ini lubang kolot na 50. Ayo Allah. Mana kalian enggak? Ada sini. Macam lakna genesang. Ayo buruan. Dijemput. Mesti di Pasewan. Dia nggak jemput goceng. Mana? Yuk Kang ya. Ini 50 ya, pulangan 50 aja apa? Nah, pulangan 50. Allah. Sebenarnya. Iya. Ada di Pasewan ya. Ini 2.000. Gocap. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ahmad ya Ahmad ya Ahmad ya Habibi ya Habibi salam salam alaika Habibi Muhammad 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 khairil mursalin. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah alaihi Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa bil mujah bil ahlil qadri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin ala Yasin Hadi bahula ayam ini enggus oh kira-kira berapa tahun umurnya? 90. Cek eta ini ka anu ngajadiin cuna cuk apa tong video tong yo lamun hirup embung bangsa wayah memeh subuh kudu geus molotot. Jelma anu boga wiridan rutin memeh subuh geus molotot hirupna moal barangsa. Bu
Jalaki orang lamun memeh subuh geus molotot aja. Bees kene wae. Buaran. Artina molotot teh cenghar geus wudu, geus sholat begitu tata dur tinggal ngarengkah ka mana? Kamar mandi. Tadi geus tadi wudu naon ge? Ngarengkah ka mana? Masjid dia di musola dulu udah subuh. Rame tuh. Luar punya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dihampura bohong enggak. Jadi lamun jelema cek eta sini di kain juna boga wiri dan memeh subuh geus budang teu maca sholawat, teu maca Quran, teu tahajud, asal subuh geus budang we moal balangsa. Atuh geus budang kira urang teu wiridan kagok amat yo. Nya kitu tah. Baca wiridan salatna mah tahajud 2 rakaat we, berapa rakaat cenah Bu? 2 rakaat. Naon doana mah nariyah we 33. Apal meureun 33 nariyah? Hah? 33. Apal tuh nariyah Bu? Allahumma sholli sholatan. Mana nu apal ngajong? Nu apal nariyah 20.000. Panggalan ngajong saha? Ya Bu. Baca. Ayo, kalau udah we. 100.000 gede aja kita tekor wing ah. Ujuk kamari pernah tekor wing ah. Di PCS pan ceramah Bu, panggilan khitanan. Di perumahan PCS saya nu manggil khitanan budak di sunatan. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya panjang. Panjangnya rambut Rasul sebahu, kalau ningali kana jelik sebahu. Tapi lamun ningali itu kan rambut Rasul itu sampai punggung, ibunya punggung, punduk. Lamun naik kuda, okos ditepakan, panjang juga. Tah, saha jelmana di dieu di antara jamaah anu rambutna panjang okos Rasul 200.000. Abdi geus ningali jeung eueuh. Di foto budang aya foto mau jadi gulingan. Akhirnya keluar 200.000. Untung angkotnya 1 juta. Alhamdulillah. Makanya itu malah gede-gede tuh yang bersih tekor tuh 5.000 heula. Kenapa lo pakai duitnya dia? Tadi itu menang tadi pas kondisi kene menang 2 juta. Alhamdulillah. Ini dia ternyata. Jadi lamun bung balangsa meme subuh kudu geus bentar insyaallah moal balangsa guna. Dan ulah yang harungkul kagok atau tahajud 2 rakaat sholawat nariyah berhari tadi 30 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihudangkeun ku malaikat Jibril dibawa ka deukeut sumur Zam. Terus dadana dibelet ku malaikat Jibril, kemudian hatena dikaluarkeun dikumbah ku cai Zam. Geus bersih tuluy diasupan iman ilmu jeung hikmah. Terus diasupkeun deui kana jero awak Kanjeng Rasul. Operasina ku Jibril ditutup deui. Itu Pak. Jadi ngobrol wae. Iya rusak mual mang. Mang rusak mual. Betul. 100.000 mah goceng ya. Demam goceng mah. Cek, betul. Nah, kita mulai coba. Alhamdulillah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam geus dioperasi, geus dibersihan hatena, lain hati Rasul kotor lain, tapi geus bersih supaya tambah bersih.
hati Rasul geus bersih, dibersihan deui supaya tambah dan Rasul mah hasud nyebunya ria, takabur, sombong, betul? Ibu-ibu boga hasud gak bu? Penyakit ibu-ibu mah opat jo. Berhasil nah? Di mana-mana penyakit ibu-ibu opat tulis yo. Mana tadi protokol suka nulis tadi kan? Versi omong gendui. Penyakit ibu-ibu berhasil nah? Hiji delitan. Benar? Noka dua hasudan. Benar? Tulis belawe. Anu katilu cemburuan. Benar? Nuka opat paling parah mata duitan. Bener gak? Iya penyakit nu opat lamun tara ngaji mual mangkat di awak ibu-ibu. Mual. Nusok ngaji gitu mangkat. Hiji naon cenah bo delitan balik ngaji teh ambok-ambokan ka salaki. Kunaon sih balik ngaji ambok-ambokan? Lain ah. Aing mah minggu hareup moal ngaji yeuh. Geuning tetangga ngaji mah di bulan wae. Abang-abang boga gelang 16 dipake kabeh. Jadi saya yang mulai gelang. Atuh. Isukan orang liwat ka toko emas. Ada saudara kita liwat ka toko emas. Nambok keneh wae keun aturan kawat jemuran kang sipuh. Alhamdulillah diberikan ke salakin emas 10 gram. Alhamdulillah ngajina gaekeun deui wae. Alhamdulillah. Balik ka imah teh haleudangeun. Kunaon sih haleudang? Tuh tetangga mah kamari umur aya geus meuli mobil deui wae. Naon ngaranna? Hasud. Naon, Bu? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Naon eta ngaranna? Hasud. Balikan deui. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Naon dina eta? Tetanggana kabeli mobil manehna mulian. Ngadenge tetanggana umroh manehna masuk UGD. Balik ka imah tetanggana imahna direhab. Modal. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan di imah banyak hasud. Amin ya rabbal. Barokah Isra Mi'raj hati urang dibersihkeun ku Allah. Barekah malu dicandahar. Udah ngaco ngomongnya gitu wae. Nyebut barokah jadi barekah. Barokah Isra Mi'raj mudah-mudahan anu kumpul di dieu sugih kabeh. Kabeli emas kabeh. Aya boga emas nu bodak ku. Kawin ka orang Jawa. Insya Allah 170 kilo ya kan. Saya boga salah orang Jawa ayo di dia. Ya 20.000. Mungkin orang Jawa ya. Emang duitnya ya. Oh gitu. Mana? Ayah. Oh, pulangan 80.000 dulu. Hah? Apa nih jadi duit? Hah? Kebuka duit. Pak Ustadz di mobil cokot itu. Ada. Misalnya di mobil. Tadi mana orang Jawa? Gede. Motoran doang. Ya, ya upahnya 5.000. Nah itu gede. Alhamdulillah. Ayo kene. Tunggu siji wae cukup. Ekor dewa. Lebih kemana yuk? Neng orang Jawa tadi. Jadi penyakit ibu-ibu mah opat, hiji delit, 2 hasud, nu katilu naon cenah? Cemburuan. Salakina asal balik jam 2 adus.
asal unggal balik jam 25 wae. Aduh salulu. Waduh, buat tiranda ayo. Isukan malamun balik asar dahar sholat salin mangkat rek itu turun. Jadi intip itu kan bosin ka imah lah. Ini tak bosin yuk. Imah bosin ka dikasih tuh deh ah. Bosin aja mana? Teruskan kumaha maksudnya? Imah jadi di pajar itu dia di Halewosa di tengah bahas randa dulu. Padahal itu yang nawan ini loh. Kayaknya ngegat di situ dulu. Jadi bisa balik. Lebih kemana tadi? Ayo, Masya Allah. Balik salakina gawe bu. Begitu balik gawe jam 4 mandi kecebur. Berenang ngebak kecebur. Terus mandi, dahar, sholat, salin, terus salin teh. Mas ya, non, aing ngerek keluar dulu nya, kita jam 2. Oh, mangkat, berhubung cemburu, dituturkan ke. Dituturkan buah-buah putingnya mandi riwain tuh. Ditutur ke letasa kina kupa majikan anu boga sifat cemburu teh kamana eta salaki mantogna. Aduh, mantogna gitu. Dia euy bulan Banten, Bu. Dia dari Banten baheula HS. Begitu dituturkan ternyata salaki teh asup ka warung sok sate. Jadi kulit nggak dibidan. Naon tidak bu? Kulitnya dibidan. Jadi di samping gawe di pabrik, manehna teh boga pagawean anu. Nah hidan sate, lantaran pamajikan tuh tiung kripit, baju kripit, kan oh nggak salah kita aduh, aing gawe doang mah keluar wae nak turun nyate itu. Nah, pamajikan ada wasen kira-kira bu. Waduh, iya gara-gara aing kredit malu. Lagi mandi korban kurang jemput yang mandi rela nggak? Kurang diuk di tempat enggon lesehan ibunya. Bener tuh bu? Ibu sok dahar di luar kan? Woi, Pak. Namun boga pamajikan usahakeun sabulan sakali bawa dahar kaluar. Sabulan sekali. Adanya dina kitab Tanbihul Qaul di ayat cenah saha jelema anu ngajak dahar anak di pamajikan. Eta jelema ku Allah dibere pahala baro atuh minanar bebas di neraka. Duh, Masya Allah. Jadi itu pahala. Ini pun saksi gitu kan. Masya Allah. Pak, kadang tuh nah diamalkan langsung gue salakin isokan dari hari kelima ngampar sama Ustaz di luar kita naon dahar di luar lain gitu sartim dahar di luar eta kapadi ijo taman ibu gek bro taman lin Jatinung Inggris kayak Jatinunggal tapi Inggris libat bu alhamdulillah pernah ku salah dibawa ke Jatinunggal pernah Jan anu Jan Acung Eta eta wewete ayeuna dieu dina lesehan manggil ka tukang nu sok kawan sate teh mawa daftar menu nya punya daftar naon naon coba daftar menu mana sate satu tusuk 5.000 sate onyin tuh 5 oh nasi putih 5.000 es jus berenuk baru baca memang
abdi sate 5 tusuk we nya ngan amak ulah nu mawana tuh ngukur nggak dihidan bayangin nggak bisa cok itu mah tugasnya ngehidan yang ngebawa mah saya enggak ini aja untuk hari ini doang pokoknya mah ini pegang 20.000 pegang 20.000 alhamdulillah iya dah datang ke anu sok mau buku menu teh ka anu tukang nah hidan deh no sate 10 tusuk mana yang mau sudah mengarang tuh ayo mah tugasnya ge ieu nah hidan itu tuh itu Bogor kasih yang udah gimana ya gimana tuh dari mana sih dan ada laku kabeh amin ya robbal di tusukan eta sate 10 tusuk dihidan geus asap dibawa ka sahabo ka majikanna kan iya budak hasil juga dari datang dihidan sate datang mbak ini satenya sudah asap iya yang serius udah malah yang gitu kita awalnya kan ibunya oh ya sudah dicagin aja diapain bu begitu aduh dia yang serius begitu sate dicagin ya bu ya kalau pas radu kali modern tadi milenial tuh ngerti kita naon coba yuk aktualisasi naon coba berlaku ini diajak aktualisasi nah kalau dia udah mulai kasih nulis tahu kayak gitu nah nyokot Google gitu begitu satenya dicagin di depan si perempuan ini ngomong bang duduk dulu sebentar nggak bisa cok saya harus menghidupkan lagi sebentar aja iya dah 2 menit ya iya dah wah begitu 2 menit gondok dibuka enggak itu jilbabnya begitu dibuka wow kira-kira suaminya ngarenjak enggak hah ngarenjak enggak ngarenjak dia Masya Allah kamu kenapa nyelonong ke sini anu bang maafin aku bang kirain abang tiap malam adus mulu itu dari rumah janda ternyata bau sate yang memani sukujuan kain teh ulah sok kana sukujuan ka syarat musim kenyataan sih ya oh itu mah begitu tak ke aing mun kitu sukujuannya naudzubillahi min ibu-ibu penyakitnya berapa nak opat delitan hasudan cemburuan nukat opat mata betul bu pokoknya masalah kira duit di mana wae kasium tuh salah kira duit dihadapkan jok kapan itu dina sela-sela rak lemari kapan itu dina dompet anu disumputkeun di jero lempak apa gitu jadi hidungnya itu tajam pak perempuan itu tajam dia kecium wah dina kos kaki kapan itu boleh nanya bu ibu kernyusuhan terus dina saku kantong ini ya dina kantong salah itu ayat duit 1 juta dia baca mual baca? Ayo 100.000
Kita nyopet juga sih. Awewe nu nyopet di salaki dosana 70 kayak depet copet biasa. Balik dulu yo. Manggil di rumah. Manggil mau di tempat sampah, manggil. Balik dulu jujur punya orang teknya. Biasa dikodokan heula nya Bu. Kapan kita aya duit 100 juta diberikan mah? Buru-buru kurang teh mangkat ke pasar. Mulai ayam, buandang, botol, jengkol, segala yang dari mulai dimasak. Salakina balik itu nembrak bener Bu. Kita salaki urang dewa sundut. Iya gitu mas ya, enggak halal, halal. Tidak ada itu salah lagi. Udah terjun mikir, iya pembagian ini gimana? Ini bapak ayam ini, bapak entong dia ayam ini gimana? Tadi haruslah sekarang lalunan. Lain dia sih duit ini, waktu dibaca halal ya halal, dah kayak lain air duit. Asal dulu di kantong di mananya? Wah, pak tongku, ada di kolot. Pikun, ada punya. Pula sokan saomong-omongna kasalaki. Doa teh. Dasar pikun, kita pikun salaki sok. Pernah ngomong gitu? Pernah. Kata pikunnya kan bahaya pan. Tuh, jadi kalau melihat duit ya ada pikun. Geus saminggu teh kalah ngaku. Bapak Sia minggu yang lalu kan Bapak Sia ada hari itu ya, ada hari Bapak Ento dia. Iya kenapa? Aku minta maaf. Kenapa? Yang duit 1 juta itu sudah aku belanjain ke pasar daerah. Dia tuh lebih nak, kamu juga sudah kabe. Ya Allah, mata duit, Bu. Ibu kedatangan calon minantu nu hiji hidung kuru mawa Fortuner, nu hiji itu bodas kaset mawa motor Mio. Ibu milih siapa? Pilihan sulit. Hah? Pilihan yang sulit. Calon minantu nu kahiji hideung punya mawa Fortuner. Nu hiji deui bodas kaset mawa Mio. Milih mana Bu? Anu milih Fortuner ngaco. Kata duit kan. Saya takkan jeung Rasul ku malaikat Jibril dibersihkeun hatena tina sifat-sifat ujub, ria, takabur, sombong, sum'ah dan lain sebagainya termasuk di dalamnya. Bukan berarti hati Rasul itu kotor, tetapi sudah bersih, melainkan dibersihkan agar semakin bersih. Mudah-mudahan hatiku bersih kabeh. Amin ya robbal sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad ada. Angkat suaranya sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man nasabun kasibul ula
ولا تسأل نجومها نسب تسب العلا بعلاه ولا تسأل نجومها الجوزاء ولا تسأل نجومها الجوزاء. Angkat suaranya. Sholli Iman ala Muhammad Sholli wa sallim Iman ala Muhammad wal ali wal ashab man qad wal ali wal ashab man sekarang tos gitu Rasulullah didatang ke hiji makhluk anu kenceng lompatna nyaeta ngaranna buruk. Rasul naik kana eta buruk ditungtun ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Terus eta buruk lompatna satungtung dulu. Nah, itu kali deui geus anjeun mah. Eta buruk nepi ka daerah Thayyibah cik malaikat Jibril Muhammad turun, nabi urang turun sok salat, nabi urang salat. Beres salat wahai nabi nyahon teu ieu naon teu nyehu. Emang naon ieu Jibril? Ieu teh Thayyibah Madinah ngaranna. Engke mane bakal hijrah ka dieu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bisa ka Madinah. Bisa jarak ka Kangjengna. Yang bung bener boga duitna lamun urang hayang datang ke Mekah ke Madinah kudu loba minta ka Gusti ulah nungguan duit loba geus we minta ka Allah da Allah mah ngajabah bener Bu cek Gusti Allah udhuni astajib lakum ngadaroa marane kabeh ka kaulan niscaya kaula bakal diijabah. Sabab jelema mangkat haji ka Mekah ka Madinah moal lepas ti tilu perkara hiji nasab dua nasib tilu nisab. Nasab nasib nisab nisab nasab nasib nasab nisab nasab nasib bapana haji mana haji akina haji nina haji manehna jadi haji pantes ndo sabab turunan haji ngaranna nasab kontrakan gablek material gablek sawah gablek imah gablek duit oge gab munggah haji pantes ndo sabab nisab. Nan loba jalma anu geus nasab geus nisab teu naik haji aya pauh. Bongan ku bongharna can mangkat keneh wae aya. Turunan haji can berangkat keneh wae aya. Berarti encan aya nas. Tak urang mah minta supaya diberi nasib ku Allah. Bener Bu? Mudah-mudahan aya nasib kabeh nya mudah. Aya ari geus nasibna kuat maka jeung teh tukang martabak jeung angkat haji Bu. Tapi boga kakak diundang ceramah ke Lampung, ceramah walimatul safar, walimatul haji. Begitu datang ke Lampung, iya mama, ladang naon mau haji, adit ladang dagang martabak, masya Allah, lu bener, kalau sila-sila cina ikan tuh. Kumah ceritanya eta dagang martabak bisa pergi haji, ke hati lima yuk. Iya, abdi teh keur dagang martabak. Nyebrang jalan ayah mobil cuker punya gorobang maju ke abdi oge masuk rumah sakit. Oh terus alhamdulillah anu nabrak bertanggung nya abdi diubaran masuk ke rumah sakit ketika cangkeurna balik abdi ka imah eta anu nabrak teh meureunnan datang man ampurannya abdi teu ngahajat
mohon pas diampura lain gue sing rek dagang martabak dan di modalan gorobakan geus aja kategorikeun aduh kumanya bos ini masih trauma bos. Kenapa gitu trauma? Ya itu gara-gara kajedlong itu. Mulutnya si bos merasa bersalah nyebutnya. Udah tuh mang kalau merasa trauma mah, gimana kalau mamang saya berangkatin haji? Oh enggak? Ya kalau gratis mau ya silakan. Alhamdulillah. Kayak kalau ada dagang martabak bu, angkat haji. Bejakan dikasih lagi unang. Yang mulia lagi isukan dagang martabak. Nyebrang kaji tes. Bentarnya ya tronton, cukup ya gue. Tetap kira-kira lebih kapan kita kuburan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang enggak haji bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa untuk? Untuk? Oh kajen. Tah nabi orang kita naik deui Muhammad mangga naik deui naik nabi orang kana buruk moal gecekeun bener mah turun Muhammad turun salat nyaho maneh ieu naon teu ieu teh Madian baheula Nabi Musa diuber-uber Firaun nepi ka Madian kampung Nabi Syuaib di dieu lah Nabi Musa niuhan di tangkal sajarah Madian teh. Oh, di dieu nya mohon. Saya naik deui Nabi urang. Begitu naik turun deui. Salat. Nyaho ye? Henteu. Ieu teh gunung tulisina watini wazaituni wa tulisi. Tah baheula Nabi Musa menang Taurat di dieu. Baheula ngobrol mukalam jeung Gusti Allah di dieu. Hayo naik deui. Naik deui. Asana udah bika suku yang mulai angus yuk. Kau orang daerah dulu ya. Naik doi. Turun. Assalamualaikum. Nyaho yuk. Iya teh baheula Nabi Isa dilahirkeun di dieu. Ngaranna Baitul Lahmi, Bethlehem, Palestina. Nah, naik. Kamana? Woi, kamana? Ka langit kahiji kapanggih jeung Nabi Adam, langit kadua kapanggih jeung Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit kadua kapanggih jeung Nabi Yusuf, langit kaopat, berikan deui. Tulisnya. Langit kahiji Nabi Adam. Langit kadua Nabi Yahya jeung Nabi Katilu Nabi Yusuf. Kaopat Nabi Idris. Kalimah Nabi Har, kalimah Nabi Musa, nomor kagenep Nabi Ibrahim. Naik ka Sidratil. Jibril mundur maju kabakan. Muhammad mangga atuh asup ka ditu. Nabi orang berhadapan jeung Gusti Allah di bejaan namun kapanggih jeung Allah baca je uluk salamna. Nabi orang kapanggih jeung hadrat Allah maca salam at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Dijawab ku Gusti Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi orang imbung pelit ngadoa kabehan assalamu alaina wa ala ibadillahis. Penduduk langit bumi Jibril di antara maca asyhadu an la ilaha
wa asyhadu anna Muhammadan Masya Allah. Beres eta kenang-kenang ada yang kenang-kenangan. Sok dibaca tara? Oh, sok eta teh urang keur salat maca dina tahiyat. Maka salat teh disebutna as-shalatu mi'rajul mukmin. Salat teh mi'rajna jalma mukmin. Dina salat naon kahayang aya kabeh. Hayang beungeut teh, Bu? Aya. Hayang diampura dosa? Aya. Hayang dipikanya aku Allah ku jelema hayang. Aya. Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini pokoknya mah make sholat kabeh urusan insya Allah beres. Hayang sesuatu make sholat tahun ngaran Woi, Bu, belum kene orang boga kahayang nah kahayang hajat bener Bu make sholat ngaranna sholat naon hajat orang teh boga pamilih yeuh di anak orang masantana ka kidul apa ka kaler make sholat naon istihara naon deui tah pokona aya kabeh dina sholat mah jelema miskin tara boga duit datang ka Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ayo orang Pasuruan di dia datang tara boga duit pusing wae teu boga duit pusing tuh datang ka Kiai Hamid naon yang lain Kiai Abdi pusing wae hirup tara boga duit geus balik lah maksudna kumaha amalkeun berjamaah subuh satahun komplek namun satahun maneh miskin wae tara boga duit leuwih loba ripuhna eueun sanana datang deui tiduhan yeuh buka umpama ya Bu cek kiai yo lamun maneh salat subuh satahun full berjamaah terus miskin keneh wae yo ceuli ucing yo terus ulah ceuli ucing Masya Allah balik eta jelema teh asal subuh ka masjid alhamdulillah pokos orang ini asam dari Bu benernya pas orang asam asal subuh beduk di masjid bener asal subuh beduk di masjid bener asal subuh beduk di masjid bener Masya Allah jadi nunggu ngakas beduk karena miskin wae diamalkeun tah ku eta jelema anu miskin teh asal subuh berjamaah tidak nyampe setengah tahun geus sugih alhamdulillah bersing salah hiburan lieur wae boa sukuhna ieu nya sukuhna ieu boa tegak arti masyaallah ada pakai baju hidup ada yang saya kita seminggu ini subuhnya di masjid apa ada bolongnya apa bolong semuanya aduh Bu anu ngarasa salatina saminggu ieu nya salatna ka masjid terus dina seminggu yo 50.000 lumayan anu salatina dina saminggu ieu ka masjid terus 50.000 buruan ayo buruan yo mana yo pulangan 50.000 yo pulangan dari luar atau kajian teh kan duit ini udah pusing ya tuh dari goceng lu ya lamun dari mak ya duit ke ibu duitna aya wae di mah bener iya neng kata geus saya sana waduh teuing ketel balik teh urang Bu berekeun yo ya ieu di imah laminating eta ke di imah aya bisa terus bener sok fotokopi we no ayo
Ayo Bu. Oh, mana itu menanggung. Lamun ayah dibere lamun awalnya. Oh, itu gede zaman ini. Orang jam 12 nggak sama. Gitu. Jadi udah maju ya. Ayah mah ayah udah maju, satu lagi angus. 5 4 Ayo maju. 3 2 1 Alhamdulillah. Maju angus. Hei, ayo dulu. Hari awal pas sumutan dua. Dia sekali dulu. Yang mau diberi di penting mana? Betul. Dia awal mah paknya. Eta ku Allah dimodif. Jadi otak nate jeung otak lelaki beda. Dina sapoe sapeting diharuskan awewe mengeluarkan kata-kata kurang lebih 15.000 kosakata. Mata kelamun tadi kasar laki enggak lutan. Emang kamarnya geus piak? Jawabannya 2,5 meter. Bener gak Bu? Aduh kan, apa nyusuan budak yonya beli pempes. Bener gak Bu? Tuh, antep genteng. Balanja we lamun teu nawar bulian. Bener gak Bu? Ya, genteng. Mata gak punya awal mah ingin gak cici rumah. Kadang-kadang cici salah, nyegal salah. Bon, hati. Naon? Cici. Sebab bahwa lagi ayah sahabat anu diimahna diomelan maluluk ku awewekna. Padahal duit dibere, napakah johir batin oge, dibere kan ngomel maluluk. Pusing gak kamu salah dia? Kurang buka awe di rumah ngomel mau pusing gak? Maka teta jelema teh kasena Umar bin Khattab rek lapor. Aduh ini mah pusing awewe dibere duit ngomel maluluk. Lapor Umar bin Khattab susugana diwarah ya pamajikan. Datang ka Umar bin Khattab rek lapor. Barang nepi ka imam Umar bin Khattab ka sampah. Umar bin Khattab keur diomelan ku pamajikan. Cici we. Aduh 11 12 lima. Moal jadi lapor aja percuma 11 12. Balik eta jelema barang balik Umar kaluan. Woi. Hadio. Arek naon tadi? Terjadi. Cabok sebalik. Antara Umar bin Khattab kan enggak. Rek minjem duit. Ya, kas negara Umar. Mesin mana kredit utang sok aja, asal bayar we. Nah, lain Gusti, rumah hanya mau naik terjadi. Kabuk sih ngomong. Iya Gusti, abdi teh di imah pusing, pamajikan ngomel malu. Abdi ka dieu maksudna rek lapor. Sugana Gusti bisa ngawar, kasangka Gusti keur diomelan. Duit lapor nang kumaha abdi. Eta Umar bin Khattab nyengir Bu. Nyengir eta ya maksudnya direk naon. Jo ini nya. Kunaon aing mah gosnya Umar bin Khattab penggagal. Kunaon pamajikan aing ngomel aing cicing wae aing teu ngalawan. Padahal lamun sok ari lanjut ya modal majikan. Jawab kan Umar mah. Betul aing teu ngalawan doh aing mah Allah ieu. Mulang ngaraba awak ngarasa pamajikan teh nyusuan anak pula bener. Anu mangnyusukeun baju pula bener. Anu pangopelkeun imah pula bener. Anu masakeun keco pula. Anu mangguapankeun sumut kaula. Masya Allah, makanya lamun pamajikan ngomel wae tandanya dia sedang ripuh, tandanya dia sedang capek. Antepin saja, nanti juga dia capek sendiri. Betul tidak? Anggap saja
itu pamajikan kita teh radio butut yang lagi error. Kita diem aja antepin, nanti juga kecapean mah. Ya jempes sorangan. Betul tak Bu? Oh, ngan sakit. Kade yo pamajikan geus ngawak-wak 15 menit kurang cicing we. Begitu pamajikan cicing kurang ngomong. Enggak sih ya. Kurang. Maju euy, mendingan geus dewe tah. 10 lembar. Halo. Ini mah Bu. Ini mah. Matakan lamun buka pemajikan cek tadi teh ya, nyambut per bulan sekali ajak dahar di mana? Di luar. Jangan kenapa sama kan? Alhamdulillah. Tah, balikan deui Kanjeng Nabi urang di Isra di Mi'raj ikun naik ka langit ka hiji ka panggih Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua Nabi Isa Nabi Yahya, katilu ka panggih Nabi Yusuf alaihi salam. Bejana Nabi Yusuf pangkasep ka cenah punya. Jeung Nabi urang kasepan saha? Jauh. Ka kasepan teh 100% dibagi-bagi ku Allah. 25% kali adanya. Ka kasepan teh berapa persen? Woi, berapa persen? 100. 50% jatir Nabi urang. Berapa? 25% jatir Nabi Yusuf. Bener? Saya sana berapa? Nah, 25 mak leleongan Mang Judin, Mang Sarman, Mang Ukai, Mang Endas, Mang Cecep, Ronaldinho. Jadi pangkasnya saja Nabi urang mah memancarkan cahaya matahari sehingga jelema-jelema teu wani neuteup lila-lila. Beda jeung Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf mah bulan purnama. Awewe ngeuleun Nabi Yusuf ngeureut leungeunna karasaeun teu. Kunaon teu? Nguonah. Naon cenah? Nguonah ningali wajah Nabi Yusuf. Akurut teu karasa ngomong. Urang ge lamun keur sakaratil maut, Nabi urang datang ke sakarat teh eta dicabut nyawa moal karasa. Kunaon? Munah ningali wajah Nabi urang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi urang hadir untuk orang sakarat. Amin ya robbal alamin. Nabi urang mah kadenya kunaon teu bisa memfitnah para perempuan sebab silau orang nggak bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlama-lama. Anta syam anta nurun fawqa nuri anta antanis Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib alaika salawat. Jadi lamun hayang sugih memeh subuh kudu geus molot, kudu geus bun. Tiap bada salat baca nariyah 11. Berapa? Di Jawa Timur daerah Sunan Derajat disebut nanti Pecel Lele, daerah Pecel Lele Lamongan. Apa Lamongan Bu? Pernah ngadengnya Lamongan? Pernah beli pecel lele? Eta orang mana biasanya? Orang asam gak aya dagang muslitu nah asalnya Lamongan kelele. Di Lamongan aya kiai ngaranna Abdul Gofur, boga pasantren Sunan Derajat ngaranna. Beliau turunan ke-14 dari Sunan Derajat.
santrina saeutik tiba 15.000 kurang lebih. Eta baheula keur nyantren sawuhna hektaran imahna taneuhna trukna loba boga beko sagala sugih tuh woi sugih tuh beko boga truk boga santri boga sawah boga sugih tuh ieu keur baheulana keur nyantri dibere wasiat ku guruna pur atau kopur sapa wonge gelem maca sholawat nariyah ping 11 saben-saben sawise salat 5 waktu maka wong ini wajib jadi wong paling sugih sendeso. Ngerti ora Son? Hah? Ngerti enggak? Saha-saha jelema nu resep maca sholawat nariyah unggal ka salat 5 waktu sambil maka eta jelema wajib jadi jelema pangsugihna sadesa Sukasari. Insyaallah diamalkeun ku Ki Abdul Ghafur teh mulai ngamalkeun tahun 8 sampai sekitar tahun 80 masih miskin kan. Begitu nyincak 84 boga mushola boga tanah kan bikin sugi alhamdulillah 13 tahun kemudian nah kita tanya terakhir nah alhamdulillah sugi barokah ngamalkeun sholawat naon cenah barang kali 11 istirahat tiap ba'da sholat 5 waktu mangga ibu-ibu dibaca baik soalnya ibu-ibu mah dina kasna teh loba banget buku bacaan dibaca mah itu di Ustadio Wahiah di Ustadio Yasin di Ustadio doa KWC di Ustadio bener Bu yang dibaca di bawah we mana ngumpul eta album amalan disebut aja nah cekel ke orang nariyah nah sholat berhajana 11 sok diamalkan dengan ikhlas niat ibadah ka Gusti Allah insyaallah barokah sholawat nariyah duit moal hese-hese nu penting urang ngawarung di boga kontrakan atupan syariat boleh jalan tuh ya bawa besi ulang bomar teh boga kasat kan tetangga meureunna suudon eta miara tuyul balah kira-kira warna mah kasat gitu ya naon we sakadar sholat nariyana di amalkeun 11 ta sholat insyaallah sugih anak incu alhamdulillah. Terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berhadapan dengan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ditugaskan sholat 5 waktu nutadina 50 bolak-balik dikorkom jadi 5 waktu tapi tetap pahalana 5 kali 10 berhak 50 lantaran umat kanjeng Nabi mah manja abil hasanati falahu asyru amsalihha siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan Allah balas minimal 10 orang sodako hiji dibalas ku Allah jadi 10 sodako 100 dibalas jadi 1000 dan seterusnya selamat mengamalkan insya Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasul ya Habib Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad
محمد ابن عبد الله ويا كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا كتاب الله عليك قنبلة الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك قنبلة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول يا حبيب الله يا رسول الله يا محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.